وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على درجات. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Allahu a'lam bimuradi. Hari jelema anu percaya ka Gusti Allah jeung ka seluruh rasulna pakuran. Kurang mapan percaya mun ditanya saha? Allah saha? Cak kiai. Lon. Awas tidak tahu hebat tuh menang gitu. Ayo ditanya dia. Teh, kade sia? Enak. Sia agama mana? Islam. Imana kasa? Ka Allah. Pangeran sia Allah. Cak saja. Cak emak. Ulah kos gitu tak. Ulah cak emak, cak abah, cak guru, cak kiai. Ulah. Dina tauhid mah teu meunang taklid. Eta mah berarti taklid cak emak ge pangeran Allah taklid garana ka emak teu meunang. Tauhid mah sing ade tan mantep urang ngaji ge perlu dapat kitu tah. Sing ade tah, perlu tah. Sing ade nu keur ngopi awas. Aduh, masyaallah, ngaji sing ade tah. Ieu penting aya. Eta taklid teh sadina tauhid mah piki meunang taklid. Tapi dina tauhid mah teu meunang. Cek. Pangeran siapa? Allah. Cak saja. Abah. Cak abah sia. Emang abah sia pernah ngomong jangan pangeran Allah. Cak bapak kolot nyao, cak bapak kolot mah cenah kayu. Tak bisa gitu, Pak. Belon bantah. Udah gitu. Cek siap. Pangeran siapa? Allah. Cak. Guru aing. Guru sia. Guru sia ngabejan bahwa pangeran Allah. Mun guru sia teu ngomong Allah, nyao. Nyao tama. Saya takut gitu, taklid saya takut gitu tak. Kudu kumaha tuh? Ceng, sia agama sia naon? Islam. Iman ka saha pangeran? Allah. Cak sia ieu pangeran Allah. Cak ulah. Kos sia berani bawa pangeran teh Allah? Aya dalilna. Naon dalilna? Aya hulu bapak. Ye. Oh. Pinter saja lemah. Eta kakarang ngaji tauhid gos gitu. Ada satu sia ikut begitu aing teu cangcaya cak nu ngomong aing ereh tuh sia. Udah, jadi ka mana ge Allah bae. Dirubah ge Allah bae lantaran geus teger. Allah aya dalilna, aya dadamelanana, teu kaharti cak akal, aya dadamelanana, nu ngadamelna, bukti dadamelanana alam langit bumi katut eusina berikut katai kebona. Tapi dalam lana Allah paneta, eta kebo, pantai kebo, bati kebo, ai kebo gak ngajuri ti kebo na, ai kebo na ngajuri ti mana deui. Tadi tu na menang Allah, tai kebo nang Allah. Ini saya amat sih. Cak kumaha teu kahartina aya apa kebo, kebo na teu kaharti cak akal aya apa kebo, kebo na percis kos aya angin seng bau hitut, nu hitut. Sarua bae di akal-akal kene sama gua gitu. Tuh. Ingat kadu keur dahar teh baheula tiluan. Dahar tiluan di sawah iseng bau hitut. Batur aja itu nya. Ye henteu, sia meureun, ye henteu. Bawa ku sia tiluan. Sia meureun, cak ieu ka dieu, cak ieu ka dieu henteu Untuk ribut tak bau hitut kos kieu cenah urang ieu. Ai henteu, cak ieu henteu. Kabeh hara henteu. Aya ngomong. Jin meureun. Aya ngomong ka urang, "Geus ulah gandeng, setan meureun." Setan ngajawab, "Tapi mah orang etet." Berarti setannya orang Jawa ini. Itu lalu patan kan. Setan, muntak ulah sok aju nyudutkeun ka setan, ulah setan ngadengkeun. Cek nu urang, "Gah tuh, ayo urang itu tah setan meureun." Setan ge embung tah, didetek pas kitu, "Wih, mah orang etet." Masyaallah. Atuh canggul ditinggalkeun bae ku setan tungtung. Aya we ta dongeng. Inget dongeng Ki Maswin mah babaturan abah eta mah dahar di ditu disekong, pan make nyiru. Ya beneran eta nyiru na teh ya atuh nempel ka tai. Aya taian handapna santri ieu. Asal dar bau tai. Pindah. Asal dari bau tai pindah.
Kelilingnya bau tai kabeh. Ieu aya naon coba deh. Tadi ada orang eta. Atuh baleungit-leungit mah atuh. Jadi hanapeun nyiru. Ya Allah. Lalakon santri nongkos kitu. Saya teh santri teh indah nanti kos kitunya naon. Hartina indah teh kumaha? Dek dahar kakarak nyokot, neangan jang dahar. Beres dahar di palang tuh. Engke dahar sore mah kubangke bae. Kubangke bae aya deui cokot deui atuh tangka coba batur. Jadi emang di pondok keur di pondok nakene perjalanan wali teh geus diatur geunan. Itu mikiran kumaha sore teh tendang. Gitulah santri kahirupan di mana-mana saboko gitu. Lamun eueuh, ini mah atuh lamun deuk nakak eueuh sulu, atuh eta pager foto. Nyala ke SDD-nya dicopotan dulu. Otang ge ieu tuh kuang ge bae cek nyana teh, atuh dinya tiris ka masjid. Santri eta kos gitu. Eta pager geus eueuh, hese deuk dahar butuh, atuh pan bajunya na di kadinya aku. Santri eta kos. Tapi indah bae. Buktina asup ke pondok pesantren, kuru menang 3 bulan. Oh, alabatan Mike Tyson. Nah, iwalladzina amanu billah. Jelema anu percaya ka Gusti Allah ngimankeun bahwa Gusti Allah teh pangeran. Da Allah anu ngadamel langit, katutesina bumi, katutesina Gusti Allah teu kaharti cak akal lamun lain Allah nu ngadamelna. Mantak bloon amat jelema didamel ku Gusti Allah ai ibadah ka tangkal kayu tolol ai nu nyieun Allah ai ibadah ka mata poe tolol mantak kamari ieu digerhanakeun ku Gusti Allah poe Jumat teh abeh naon abeh beusi aya nu nyembah ka panon poe sa ulah disembah rusak la tasjudu lisyamsi wala lil qamar ulah nyembah ka panon poe ulah nyembah ka bulan ulah walakin jasjudu tapi maneh tasjudu lillazi khalaqahunna kajelema kazat anu ngadamel panon poe jeung telusuri Gusti Allah urang manggis alhamdulillahirabbil nikmat anu sadaya papadana daya babandinganna ku gede-gedena nikmat iman jeung nikmat Islam nikmat dunia mah isu pageto dunyana leungit urangna atawa nu ninggalkeun nikmat sehat isuk pageto sehat leungit urangna ninggalkeun sehat dan sebagainya tapi nikmat iman nikmat Islam mah anu kabawa ka jero kubur ka alam barzah terus datang ka mahsyar terus datang ka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu adalah modal iman jeung modal Islam mangka Kangjeng Nabi jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman maneh kulobakeun maca la ilaha illallah baca unggal salat minimal 3 kali mantap salat 3 kali jaddidu imanakum cakang jeung perbaharui iman maneh maca Quran maca sholawat maca zikir eta memperbarui iman ieu kuari ieu urang ngaji ngaranna memperbaharui iman ngadenge urayan-urayan Al-Qur'an urayan-urayan ulama anu urang saminggu timimiti balik ngaji datang ka minggu deui dieusianan aku teliti malu disasep saminggu sakalingan 2 jam digesar redang 2 jam. Ieu penyesihan iman ngaranna. Sakitulah jelema-jelema anu ngimankeun ka Gusti Allah jeung ka para rasulna urang mah pan kabeh. Kabeh rasul teh iman urang mah lain ka Kangjeng Nabi urang doang. Urang mah kabeh sebagai amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi seluruh lu batak lu dijadikan rasul 25 lainnya nabi kabeh urang mah percaya hiji Nabi Adam urang keur leutik dipagaankeun kumaha urang bari urang diparende teh diempok-empok hiji Nabi Adam 2 Nabi Idris 3 Nabi Nuh 4 Nabi Hud 5 Nabi Soleh terus sabari diempok-empok teh eta indung mah hebat tapi indungan kurang hebat mah lain gitu impok-impok mimiti buka bajuna ketembong rembai buluna atuh si anak teh nginaheun mak aduh Gusti Allah macam-macam memang eta ngempok-ngempok anak teh kok gitu
Ma'ih walladzina amanu billahi wa rusulih jelema nu iman ka Gusti Allah ngimankeun ka para rasulna teu dijil-wijil ngan kebenaran Kangjeng Nabi urang adalah nabi akhir zaman eta nabi urang percaya bahwa Kangjeng Nabi itu nabi lain percaya deui percaya bahwa Kangjeng Nabi itu nabi lain percaya deui percaya Kangjeng Nabi Shu'aib nabi rasul percaya apa teu ka Kangjeng Nabi Isa eta Kangjeng Nabi Lut percaya kakang nindak Kangjeng Nabi Adam alaihi percaya eta teh nabinya rasul percaya orang mah mentak di ditu lagi henteu kieu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulin teu wa rasul tapi wa rusuli rusul eta jamak tina rusulun kitabun kutubun tuh sahifun suhufun mentak kayak ngaji mondok atuh sia gara-gara teu mondok eta kos kitu tah jadi ngaji menyaho rusul teh jamak tina rusulun nih jelema iman ka Gusti Allah iman ka seluruh rasulna sakabehna walam yufarriqun temisakeun baina ahadin minhum di antara salasa hiji para rasul pas urang alhamdulillah iman ka Gusti Allah iman ka para rasul iman ka kitab-kitabna iman Naila ulaika saufa nutihim ujurahum jelema nu kitu bakal dibere ku Gusti Allah ganjaranana teh nyaeta surga wa kana Allahu jeung aya Gusti Allah teh tagafuran maha hampura ka para kakasih Allah amun ku Gusti Allah geus dihampura sanajan sakolong langit ieu dosa urang eueuhna naonna urang aya mabok aya di urang zina aya di urang judi aya di urang tapi urang meratap ka Gusti Allah Gusti abdi mah ieu teh beureunanan ieu teh hendak naonan Gusti abdi mah hampura teu aya kasasaha mun tayang tengan ka Gusti wungkul sebab abdi teh mangeranan ka Gusti andai kata abdi di kanarakakeun ja Gusti mah teu rugi abdi di kasorgakeun Gusti teu untung atuh anak teu untung teu rugi mah tapi hiji Gusti balangkeun we haba ka sorga begitu cak kalau teh atuh we bangkeun we penting ada raga we eta kitu betak eta baca bedang tiki tunan garang-garang Abu Nawas ilah tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa fi dzunubi fa innaka ghafiruz dzambi azimi eta Abu Nawas pikaseureun Abu Nawas mah salilah hirupna teh neuleuna doang kan nyanang geus hayang teh. Pas kagus dur eta neuleuh hayang seuri. Mun teh hayang seuri gerget. Kitu ka Abu Nawas teh sarua. Ieu tah ilahi he pangeran abdi lastu. Teu aya abdi malil firdausi ahla lain ahli firdaus abdi potongan abdi kudu ka surga firdaus taraja gitu tah. Potongan nama jangan nonton TV aya di abdi ngridit aya di abdi. Atuh mainnya potongan kosieu kudu ka surga firdaus. Tulil firdaus ya. Tapi Gusti wala aqwa ala naril jahim teu kuat ai kudu di kana neraka jahim. Ka surga potongan ka neraka embung. Lagian kitu teh. Omat Gusti sanajan lain potongan ka surga ai di kana neraka mah ulah. Sanajan kitu tah. Terus atuh naon teh Allah tuh. Ka mana atuh sia? Dicima abdi mah teu aya anu dipake ka hayang ku abdi pahabli taubatan abdi mah hayang ditarima tobat bae mudah-mudahan dibere bisa tobat bae ka Gusti waghfir dzunubi hampura dosa abdi fa innaka maka saenyana Gusti mah ghafiruz dzambil azimi tukang hampura dosa nu gede na ieu tah wa kana Allahu ghafura Gusti Allah mah maha hampura sanajan lain potongan surga firdaus ai kana neraka mah urang jadi ngaji saya ganti urang ka ipaju mah ulah ilah seuleun eta bae geus surga mah lain potongan ka neraka mah jadi sadik cak urang lebur pan jadi kitu eta kitu ke hartieuna eta Abu Nawas ngadak dibabacalah ku Gus Dur unggal ceramah Gus Dur maca eta bae lantaran leutik dosa tapi itu gede nage mun ku Gusti dianggap eueuh bae. Ieu mun tayang ka Gusti Allah Subhanahu baca eta tah wiridkeun ku urang ilahi la suril firdaus ya wala aqwa ala nari jahim
Aya nu sok dibaca ku kolot tapi hatina mah teu nyahoan. Tuturunan ti baheula bae teh mah. Uga tos juga dibaca. Lamun dibaca eta 4 kali faedahna urang dihampura. Baca nu teh mantep salat Jumat. Ketika Muhammadiyah terjun ka lembur-lembur dileungitkeun babacaanna. Sebab eta meunang Abu Nawas. Awaga, jak kolot baheula boti mimiti Surabaya, ya ka Semarang, Bandung, Garut terus ka dieu, ka urang ieu ka dieu. Mun mantep salat teh eta macan maca eta macan bali. Tanyakeun ge ka kolot-kolot. Ieu eta mah isu pageto mah asal eueuh teh ilah-ilah. Eueuh jak kuari ge asal. Waalaikumsalam. At-tahiyatul mubarakatuh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Lain ilah-ilah nyelah motor. Budak pohara aja. Etalah pembawaan kredit eta kus kitu. Teu tentrem di masjid. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Hampura kapara wa kekasihna. Jeung maha nyaah ka ahli taatna. Ayo salat urang mah atuh jore ieu. Oh ieu bakal nganilai ka urang daekna. Atuh potongan salat urang teh potongan naon? Gakri. Coba ayo ke salat dengan Allahu Akbar sumut mah Allah nu maha agung. Berarti Allah nu maha agung teh kudu aya di jero hate pang agung-agungna. Jol bae. Mobil aya di dieu. Agungan Allah teh agungan mobil. Jangan sok aya di jero hate mah nu agung. Mobil teh ganti bae kitu ieu Avanza ka Innova-nya. Norog sebenarnya. Kalkulasi. Jadi ke salat teh aya kalkulator. Eta nu rada gede jadi berarti mah Allah Akbar. Satria. Gantikeun mana nya. RW gitu ya. Baraduitnya kurang nya. Batur ge subhanallah rabbil azim nya po Allahu Akbar. Ada apa gitu tak? Cek modal mah kok itu ayo. Ngandelkeun salat kok itu kudu ka surga ting bating. Ya eta potongan awan itu ka gitu mah. Tapi lain eta mah daekna cak Allah deui aing deuleu salat sama jorek ngan aing deuleu daekna ka sia. Unggal zuhur, unggal asar, unggal maghrib, unggal subuh. Kadang-kadang subuh ke jam 8 ban sia. Tapi daekna doang aing mah. Cak Allah teh geus ka surga teh malaikat sama. Ieu jore ja salat tak ajeun jore ge daekna doang. Balik di pabriknya nan teu gegeuraan he salat heula, balik di pasar kadang-kadang salat ngan aya. Ieu mah lain kitu Gusti. Kumaha? Osok pohor asar maghrib dihijikeun ka ieu sakajeun. Ai geus rahim da rahim. Rahim teh welas. Ayo welas kanu bener salat mah atuh ka hati tah mah. Welas asih kanu bener salatna atuh teh kudu dibahas. Okos jelema barahan kanu sok mere atuh teh teh kudu dibahas. Ieu mah kanu pelit barahan tak eta rohim. Atuh pelit bae dibere bae punya nama. Pelit berepet dur-dur bae. Dibere bae geus ayu geus. Waktu ngababagi lebaran, wah eta mah sugi kajeun, sugi ge. Itu mah teu kajeun aing mah mere we ka sahabat fakir miskin kabeh bere bae. Itu mah ulah make ulah terus. Eta rohim ngaranna. Atuh komo Gusti Allah ari ka kiai nu bisa husu ka wali nu bisa husu teu kudu dicaritakeun tah boro-boro cak Allah cak urang ge meujeuna teh maka surga. Meujeuna tah ieu mah anu puyang salat ge hampir 2 rakaat doang. Potong we. Cepet-cepet tah aing lah lamun teu izin ka Allah mah salat puyang aing. Nya di PHK aing nya teu boga duit aing tapi salat teh Allah Akbar terus cepet amat. Ah sakieu ge salat aing. Rahim Allah teh nempel kadinya. Cak malaikat jorek ajan jorek cak Allah daekna doang aing mah. Eta rahim teh nempelna kadinya. Aing anu bagus atuh teu kudu diceritakeun. Mantaknya luar biasa Gusti Allah mah wa kana Allahu ghafurur. Pokona mah asal salat surga geus gitu. Ini saya gitu sanajan bari nonton TV tetap ka surga. Ngan ngojaikeun. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad husiru min qatlihim al-hajjaj. Dan teman-teman
dan kebahagia kabeh min qatlihim saking mata ini kabeh al-hajjaj ing raja hajat bahwa jadu maka nemu ya kabeh miatan wa isyina ing 120 alfanasin 1000 awak-awakan wabil jumlati jalan kalawan sejumlah anane faqad qabala Banu Umayyah wasiat Rasulullah maka teman-teman banding siapa Banu Umayyah ing wasiat kangjeng Rasulullah sallallahu ala ahli baiti ingat ahli baiti kangjeng Rasulullah bil mukhalafah kalawan nyulayan wal uquqilan nyentak jalan bendu atau nyentak fasabaku maka ucurkan ya kabeh di ma'ahumi birang-birang getihe wa ahli baitihi wa aqadulan pada ngalap ya kabeh amwalau ing birang-birang hartane ya ahli baitihi wa sabulan pada ngamesuh ya kabeh sa'ahumi birang-birang wadon ya ahli baitihi wasarulan pada ngaboyong ya kabeh suwarahum ing birang-birang cilik ya ahli baiti wa qarabu lan pada ngarusak ya kabeh diarang ing birang-birang desane ya ahli baiti wajahadu atau umah ya ahli baiti desa ahli baiti zarwa wajahadulan pada ngasa kabeh syarafahum ingkang mulyani ahli baiti wa fadlahum lan unggulaya ahli baiti sabahulah mengawanangkeun ya kabeh lanahum ing ngaranate kabeh wa sabahum lan ngaboyonge iya lanahum ing ngaranate ahli baiti wa sabahum lan ngaboyonge ahli baiti fa qalahu maka nyulayaannya kabeh Rasulullah ingkang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwasiati ing dalam wasiat kanjeng Rasulullah wa qabalu lan pada ngabandingi ya kabeh ingkang yang sobinaki dikasih kalawan ngabubar persediaan kanjeng Rasulullah wa amniati hilan kang dan arep-arep dening Rasulullah tekan den sejadah ing Rasulullah salah fadlahum maka adu kawiranganane ya kabeh iza waqafutat kalakan degi akabe baina yadayhi dalam antareping Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat lubuna min syafa'ah lan yupri akabe min saking kangjeng Rasulullah syafa'ata ing pitulung wa ya fadhiha walan kama melehe kabeh yauma yuraduna ing dalam dina den betaken ya kabeh alaihi ing atase alaihi ing atase kangjeng Rasul bisa dikayau ing dalam mangkon dina lazim kang agung fala haula wala quwata illa billahil ali azim maka ora nadai iku maujudan ora kekuatan iku maujud angin Allah kang maha luhur tur kang maha agung nyaritakeun perusak-perusak di kalangan Quraisy yakni urang Arab anu bertahta urang Arab anu palalinter golongan Quraisy manehananalah anu bakal ngerusak tatanan-tatanan agama nu aya di berbagai negara. Ternyata barang diselidik-selidik kamari geus dicaritakeun ieu adalah di golongan Bani Umayyah. Qad usiru eta kabeh parantos kitu di naon ngaranna ditata dengan rapih dikumpulkan dihitung manehanana ia membuat kekuatan membuat benteng manehanana membunuh Raja Hajjaj anu luar biasa adilna dibunuh di perangan terus sehingga terjadilah peperangan anu dahsyat maka peperangan eta itu menewaskan 120.000 Masya Allah luar biasa dahsyatna kaum UG5 anu ngerusak bin jumlati kesimpulanana manehanana ieu kabandingan Banu Umayyah ngabandingan kana wasiat Kangjeng Rasul artina wasiat Kangjeng Rasul teh dek dikasamping-sampingkeun naon wasiat terhadap ahli baitna ieu adalah dek disulayaan dek dihancurkan ulah aya datang kakuari terus baik saya bahasa perlu dikaji kembali coba rawi Bukhari Masya Allah jelema nu teu boga otak luar biasa Imam Bukhari andai kata Quran tidak ada cukup dengan Bukhari lantaran eta teh geus menang nyurtil lagi geus diakui dunia tetapi kuari jelema dek ngabur ke tapi tetep bae teu mudah ngana teh kubran bandingkeun urang jeung perawi aya naonan urang eta teh pan para sahabat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam kok teu mikir urang geus datang ka mana berjuang urang sapira urang mah sakola di universitas terus meneliti encan pernah berjuang geus nyalahkeun batur mah memperjuangkeun agama muhajirin ti Mekah ka Madinah nyalametkeun agama ngabela agama jeung Kangjeng Nabi ninggalkeun imah tangga pamajikan anak harta tumpah darah tinggalkeun nu dideuleuh saeutik-eutik acang agama Allah nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang geus pernah datang ka begitu datang ke Madinah ngahiji jeung Ansor kemudian berjual jeung Kangjeng Nabi per menit per hari nanyakeun iraha perang eueuh nu dideuleuh nyawa tarohanana ngaluhurkeun agama Allah ai urang geus pernah naon jang ngaluhurkeun agama Allah tititah masantren geus arerembung titah ngaji saminggu 2 jam geus kukulisikan bae ndeu kumaha iraha ieu titah ngabangun masjid ge geus nyayomkeun bae ka batur gara barangun bae ke aing mah pandeuri bae sugih tinggal sugih ndeu datang ka mana ngabandingkeun urang jeung para sahabat datang ka mana perjuangan urang lamun Gus Dur per detik per menit dan per hari tidak pernah kitu soong dari itu rencana-rencana untuk membangun bangsa negara jeung agama cuman tak nyana ieu ndek dijuluki pahlawan nasional lantaran per hari jeung per detikna terus berpikir ai urang naon perjuangan urang teh datang ka mana ngaji urang mah diondang teu make cau teu jalan teu make amplop teu jalan aya duit daleutik diomongkeun apa nu kitu nu berjuang teh nu kumaha nu berjuang teh tah coba datang ka mana urang teh berjuang teh harta urang geus datang ka mana diperjuangkeun nyawa urang geus datang ka mana diperjuangkeun geus kajeun sama geus kesatkeun wa ararete peuting udang peuting jam 2 geus datang ka mana perjuangan urang udang kieu tunduh reup deui deureuk mun ngisang teu ngisang ya Allah ya Rabbi anu mau botol ka kamar mana diakil pada tadi ngisang di mana eta kos kitu tak eta teh berjuang boro-boro ngembangkeun agama jang sorangan lagi geus tete geus teh nyawa reup jam 7 udang jam 7 isuk-isuk eta pun pohara teh naon diperjuangkeun eta putang korak si eta ayo kuari neuk nyarekan sahabat Masya Allah buka bina-bina geus atuh urang mah sabulan teh satahun sakali ngagungkeun Kangjeng Nabi ngomongkeun para sahabat nyaritakeun peperangan sahabat supaya urang cinta ka para sahabat intina cinta ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tanamkeun eta ka anak urang ka incu urang ceng yu urang muludan maksudna muludan teh lain berkat ceng ade berkatna mah teman nomor 1 ceng nya muludan ieu muludan teh nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi hayu tanamkeun ka anak incu urang komo kuari mah disagedengin urang teh loba Kristen loba Katolik loba agama-agama lain kajen teh ku Muhammadiyah diulah-ulah ge jang ngaji urang unggal poe tilok kaji sebulan sekali tentang Kangjeng Nabi henteu atuh satahun sakali ngan kiaina atuh ulah kaluar nyaritakeun Kangjeng Nabi imah Kangjeng eta mah kiaina diundang muludan nyaritakeun acak-acak eta kiaina paul deui jadi emang geus lain perjuangan kadar itu mah ta ieu geus datang ka mana urang memperjuangkeun agama jalamun ku urang ditelaah terus diamati agama teh atuh nanaon komo di akhir zaman kieu loba karempan loba kasieun batur nyaritakeun agama teh mantap kudu make cara yakni kudu make siasat dari takdir agama di akhir zaman sebab naon atuh musuhna teh lain di luar agama di sajero agama ge musuh jeung musuh kerusakan anu luar biasa wali-wali nanamkeun tatanan akhlak anu luar biasa diurang dibantet ayana Syekh Maulana Hasanuddin diteruskeun terus ku penerus-penerus datang ke Syekh Asnawi dan ka Kiwari Banten beda jeung sejen tatananana rapi sanajan teu masantren tapi bajuna rapi mun deuk salat teh teu wani make baju pendek Banten mah kos kitu tetep bae make baju panjang lamun deuk Jumat sanajan bodoh Ki Haji make jubah bae mata kapanggih bae ku batur pajar kiai artinya na dicium tangan terus bae geus bodoh basia bae pokona
Eta jelema teh asal make jubah bae pan kiai kan. Ajinya dicium tangan dibolak-balik dah. Ketika henteu teh, pon teu dibolak-balik. Kita di Banten mah rapi. Tah, eta tatanan Banten beda jeung tatanan Sejen. Di Sejen mah di Sejen, Jumat make baju kaos, make naon, gaek bae. Banten nanten. Eta teh ulah asanang urang. Berarti Syekh Maulana Hasanuddin nanamkeun akhlakul karimah di Banten teh beda jeung di Sejen. Istimewa berarti. Diteruskan ku para kiai-kiai kena asa teu ngeunaheun bae salat Jumat make kaos di Banten. Tapi da urang ka Bandung bebas. Bae urang ka Surabaya ka bebas, masalah. Artina ngan di Banten doang, aya beda ka di Banten. Eta teh luar biasa penanaman model kos kitu. Mentak pernah aya mubalik nyarita jeung kula harita ceramah muludan cek nyana itu katanya di Banten mah kenapa suka pakai jubah aja? Tidak usah cek nyana, cukup pakai batik aja udah cek nyana teh. Sebab nyana ngomongna kok kieu kalau pakai jubah kemudian enggak pakai celana itu nanti kelihatan ngongkong cek nyana nya. Tolol sia dengekeun sia aing ngomong sia. Ulah kebalik sia. Diancam ku aing sia. Adena nyana ti heula aing pandeuri. Awas sia mun balik, awas sia burut sia ku aing. Gede gitu lah dibahas nya nah hampura cenah kieu. Iya apa teh kurang. Sembarangan dia nulis bagus-bagus cek dirusak. Neuk nu rusak baguskeun ku sia, lainnya rusak nulis bagus. Kudu ditahan supaya rapi teh hese, nulis rapi dirusak ku sia. Dengekeun omongan aing ku sia aing henteu jeung sia. Nya geter-geter nya nah. Bodoh aing mah teu wau ieu aing mah ka sia. Dek soalnya nak cek jana sok dipanggil ku Soeharto saya suka ngaji. Aing mah teu neuleut sia di aji ngajari Soeharto. Oh, leuwih si Soeharto ge jengjing ge sapodo. Tapi nggak rusak tatanan Banten awas ya. Nah, iya, istimewa di Banten mah gugu. Ye, aki-aki ge lamun deuk ka masjid teh make bajuna rapi. Coba di Jawa. Cetok dipake. Cek orang Jawa jangan teu. Endak, maksudnya Jawa bae aing. Akhirnya rapi Banten. Nah iya lah sembarangan ngarusak tatanan Banten. Masya Allah. Ese gos gitu teh. Nah lain deui, lain daerah, lain akhlak nu ditanamkeun anak. Gitulah Syekh Maulana Hasanuddin menanamkan akhlakul karimah baheula. Datang ka kuari. Istimewa di Banten mah. Tingali di sejarahna. Lamun urang ka Belanda ningali sejarah Banten. Dia di sejarah Banten paling unik Banten maka jen kukumaha. Ngan istimewana Banten ilmuna henteu meunang nyebrang ti nya ka Cikande kadieu. Asal di ditu nu gagah nyebrang we ka Cikande. Laeh datang ka dieu. Mantak lamun gelut jeung urang benteng eleh ku urang benteng. Sing aya deui urang Banten ulah tulak cangking di benteng. Benteng teh Tangerang. Awas urang Tangerang teh. Cenah kiai coba kiai dijajal ulah main jajal-jajal. Geus kitu bae sejarahna Cirebon asup ka Banten leeh, ilmu Banten asup ka Cirebon leeh. Mancak kaleehan-kaleehan eta diteangan pamatianana di mana supaya ulah mati. Aya carana. Kumaha teh carana? Ngider ulah ngaliwatan eta. Masyaallah, nah itu mah ilmu kadugalan ayat sarana tetep baik ku asli-aslina. Nah iyalah dekarusak wasiat Banu Umayyah wasiat Kangjeng Rasulullah terhadap ahli baitna. Disulayan kunyana dibongkar kunyana dibenduan ku manehanana sehingga nyana ngayakeun peperangan sababu dimahum terhadap ahli bait keluarga Kangjeng Nabi, rampok harta keluarga Kangjeng Nabi. Boyong keluarga Kangjeng Nabi, berikut wanita-wanitana, tawan, nulaleutikna, rusak imahna, daerahna, kemudian maralulyana, itu dianggeskeun, nu unggul-unggulna dibeakeun sehingga laknat terjadilah terhadap ahli bait Kangjeng Nabi. Layanlah kabeh ka Kangjeng Rasul dina wasiatna terhadap ahli baitna dibongkar ku manehanana dianggeuskeun naon tujuan Kangjeng Nabi untuk mengislamkan seluruh dunia putus-putuskeun ku manehanana. Deuh luar biasa wirangna jaga di akhirat
jelema nu kitu di mana engke nararangtung payeuneun Gusti minta panyalindungan jeung minta syafaat duh ya fatihahu isin ka memelehna manehanana dina poean jawaduna alaihi fi zalikal yaum kabeh muntayang ka Kangjeng Nabi sedengkeun nyana geus ngarusak tatanan Kangjeng Nabi ngarusak ahli bait Kangjeng Nabi keluarga Kangjeng Nabi ngarusak pejuang-pejuang Kangjeng Nabi nyana deuk muntayang ka Kangjeng Nabi ieu sedengkeun nu dipake pamuntayanganna Kangjeng Nabi nah ieu lah jaga di akhirat ketika yuraduna alaihi fi zalikal yaum adim nanaonan nya nama isin wirang nu mantap wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim urang lamun nyaritakeun sejarah Irak bae ilmu Islam teh dipikeun kabeh ka bangawan nih di ditu di Afrika dipikeun kabeh ieu luar biasa dipararikeun kitab-kitab nubarah heula teh cuman Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki hilang tetap baik terus kemana-mana. Mentake cara Gus Dur eta kuari dek dipake di berbagai negara dek dipake malah urang mah encan aya rencana dek niru di luar negeri mah dek niru. Artinya loba pastor masuk Islam, loba kardinal masuk Islam dengan cara Gus Dur. Gus Dur mah ngaji di gereja, urang mah ngaji, saya ngaji di majelis geus Mbah Embu, di masjid geus Mbah Embu, di kantor Mbah Embu. Gus Dur mengaji di gereja. Ternyata Gus Dur masuk gereja itu ya lain naon deuk ngaji. Ngabahas tentang Islam, ngabahas tentang Kristen, ngabahas tentang agama-agama di dalam gereja. Nyana siap untuk dipertanyakan. Maka loba nu kandas pertanyaan-pertanyaanna setelah dijawab ku Gus Dur, mulailah Gus Dur dirangkul. Masuk kelenteng Gus Dur mah. Ngaji, salat cara di kelenteng. Allahu Akbar. Nanti ditanya, kok sholat di sini? Islam di mana saja boleh sholat, tapi Anda nggak boleh sholat di masjid. Betul itu, masya Allah. Tailah lamun kurang ditaliti, kuari pohara luar biasa dakwah di gereja, kurang dakwah di dekat gereja gini sembah, nyana masuk ke gereja. Oke bakal timbul loba nu arasuk Islam akibat Gus Dur ngaji di gereja-gereja. Lain sakadar di gereja Indonesia di luar negeri. Mantap kepulangan Gus Dur waktu eta kepulangan Gus tahun 99, nah ieu ka Indonesia dikhawatirkeun ku NU jeung para kiai mau bagaimana sebab lalakonnyana di luar negrina asup ke gereja Malulu. Begitu masuk Indonesia langsung nyekel NU-nya, iyalah sangat dikhawatirkeun. Loba nu kaluar ti Gus Dur. Tapi ternyata dampaknya selalu positif. Ararimplot deui ka Gus Dur. 15 tahun nyekel NU betapa suksesna lain di dalam negeri tapi di luar negeri pohara. Nah iyalah dakwahnya dek nyatukeun dek ngembangkeun agama Islam ku caranya dengan cara kontroversial anu luar biasa. Di satu sisi anu dek ngembangkeun teu nyaho cara kandas. Di satu sisi emang dek ngahancurkeun agama luar biasa. Mimiti zaman sahabat tabiin asbat tabiin datang ka kuari penghancur teh nu luar biasa lobana. Keun eta mah urusanna geus diatur ku Gusti Allah, tapi urang mah ulah pudar perjuangan urang. Abeh engke di akhirat ketika syafaatul uzma diberikan ke Kangjeng Nabi, urang minta syafaat eta henteu izin lantaran urangna di dia ilu memperjuangkan. Ketika orang temilu memperjuangkan izin tak model nu tadi motes-moteskeun ahli bait Kangjeng Nabi, motes-moteskeun pejuang-pejuang Islam. Ketika Kangjeng Nabi dibere wewenang syafaatul uzma deuk mentana izin cek di dieu ge fa khajlahum idza waqafu baina yadayhi yaumal qiyamah yaqrubuna minhu syafaat wa ya fatihahum yauma yuraduna alaihi fi dzalikal yaumil azim betapa isina cek urang mah di mana engke nararangtung di payunan Gusti isin jelema-jelema anu koskara itu nu henteu nu makaskeun perjuangan nu henteu milu kana perjuangan Kangjeng Nabi sementara syafaat uzma dibikeun ka Kangjeng Nabi nyana menta isin wa ya fadihahum aduh luar biasa ka memelehna engke bakal yauma yuraduna li fi dzalikal yaumil azim nu mantap sala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Urang mah mudah-mudahan dikuatkan iman urang, ditegarkan Islam urang, dibere yakin ka Allah, yakin ka Kangjeng Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, jeung mudah-mudahan jaga di akhirat urang dibere pitulung, dibere syafaatil uzma ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين.